Punten Waji, bade naroskeun sametan abi teh kamari teh sabaraha kitu nya. Aduh, Mang, boga hutang ka Haji. Abejaan bungana gede kade Haji mah. Kala, ningali HP dari mana? Oh, 1 juta. Tacan sarang bunga ya teh. Tanah orang mana sakit teh harewasan. Balik bisa ngomong yang duit mah. Ah, ganeng sakit. Waji tah tingali si Agit ka harewasan bungana gede cenah pajarkeun mah. Ya, punten Haji. Aing ngomong bejaan lah. Oh, bener heudeun nya. Teu naon. Udah asa eta mah bingung mayarna teh boga duit da puguh teh gawe. Bae heuh boga gede nya. Mang ngabejaan sekali di entong. Urangnya nginjem 1 juta jadi 1.700.000 entong, Mang entong. Asli lagi sakitu. Ah, tuji euy, kabar aya mah atuh meni gede-gede teuing bungana teu saeutik we atuh. Terbalik didinya mah. Sok kaisteman ku si Agit. Erek-erek moal tong dierek-erek moal kerek jadi moal. Ya geus kelan duit ya. Ganeng sakit lah. Aing mah maka bawa kudu bener aing. Oh, Waji lah, bae nginjem 5 juta deui mah. Ngan tuliskeun we atas nama Budi we dinya teh. Ah, sia. Atas nama Budi. Ah, eta teh bener, Haji. Nya muhun Haji lepat. Eta teh Mang Dede ka teh jadi hutang budi. Ah, jadi hutang Budi. Dah hutang net ai maneh. Terbalik. Wah Haji dangukeun panaya istilah hutang budi. Mata urang mah teu hariwang boga hutang 90 juta ge. Da angeur mayaran masih budi. Jadi hutang budi. Bener teh Git? Astagfirullahaladzim. Teu jadi aing ngarona lagi. Balik ayeuna ge. Moal nginjemkeun Waji. Moal.